Wuki bener-bener ges kalengitan akal sehatna, sugesti udin ges nancep dina pikirana. Wuki masih nangkuban di gigiran bangke anjing, tapi jelas kasadaran ges balik deui, sabab Wuki ceri ngahinghing, era rek hudang. Penjaga asrama ges datang jeung sababaraha tenaga medis rumah sakit jiwa, nempo Wuki nangkuban bari biwirna ramete ku tai anjing, sanajan ges biasa nangani jelema gelo oge rada ngarengkok, ges loba ningali jelema gelo, tapi ieu leuwih parah. 4 perawat maju ngangkat Wuki kana blangkar dorong anu geus aya talian, Wuki ditangkaraken dina blangkar, lengan, suku jeung betengna dibagudet sangkan teu bisa ojah, terus didorong ka jero. Di sakolahan, kabeh barudak di asrama awewe jeung asrama lalaki eueuh nu sare, kabeh lalajo video sarta ngaromongkeun Wuki, teu saeutik anu langsung utah, malah jatah makan malam anu geus disadiakeun di kantin sakolahan oge teu didalahar da kabayang wae kajadian dina video. Rata-rata siswa ngarasa ato, anu ngarasa karunya, lantaran nyaho sifat Wuki anu cunihin, tukang ngaruksak awewe sarta sombong, si angkuh ayuna geus jadi jelema idiot. Ngan 20 menit helikopter Renal Sanjaya geus mendarat di lapangan deket RSJ, Ragnar Sanjaya, Roger Sanjaya, tim medis jeung pengawal tarurun, langsung ngagedik ka RSJ anu jarakna teu jauh. Di RSJ, Wuki geus nyampak ngagoler bari di talian page kana sisi ranjang, Renal ngadeketan anakna, bari ka tembong sedih. Wuki, iya bapa, Wuki atoh, terus ceri ngahinghing, awakna leles. Dok, pariksa, cuk Renal ka psikiater anu dibawa ku manehna. Dokter macah lanota ti RSUD anu diasongkeun ku penjaga asrama, didinya ditulis panyakitna bakal kambuh tiap 2 jam. Iraha terakhir kambuh, dokter nanya, kira-kira sajam ka tukang, tembal pengawas asrama. Berarti sajam deui, moal kaburu lamun dibawa balik ka Cianjur. Kudu disuntik penenang heula terus tungguan bakal kambuh atawa moal, cuk dokter bari nyiapkan suntikan, terus nyuntik Wuki, Wuki langsung sare. Bari nungguan, dokter tatanya ka penjaga asrama kronologina, penjaga asrama langsung nyaritakan kabeh tim mimiti dahar di toilet asrama jam 8, dahar di RSUD jam 10 nepi ka tadi dahar tai anjing jam 12, dokter unggut-unggutan bari kerung. Saacan jarum jam nunjuk kana angka 2, para medis geus ngurilingan rajang Wuki. Pas jam 2 Wuki langsung benta, terus abrug-abrugan bari jojorowokan. Kuring lapar, kuring kudu dahar, kuring embung paeh. Dokter reuwas sabab obat penenang anu disuntikan teu ngaruh, Wuki terus abrug-abrugan, malah letahna digegel ku sorangan nepi ka getihan, buburu sungutna di jejelan anduk. Pa, kuring bingung, kudu kumaha, dosis obat penenang anu disuntikan kuduna Wuki bisa sare nepi ka jam 8, ieu lain gangguan psikologis, juk dokter. Anjen pan dokter leuwih nyaho anu kudu dilakukan, Renal ambek. Kuring rek ningkatkeun dosisna, cuk dokter, lakukan, nungguan naon deui, Renal ungguk. Obat penenang ngaluwihan dosis bakal ngaruksak kasehatana, dokter jantung ngomong asa-asa. Wuki geus ngaruksak awakna sorangan, teu kudu loba mikir, cuk Renal teu sabar. Dokter psikiater ungguk, buburu nyiapkeun suntikan deui, terus disuntikan. Tapi Wuki kala beki ngamuk, pigelang lengan jeung pigelang suku anu di talian kana ranjang malah geus garetihan akibat abrug-abrugan. Iya bener-bener aneh, cuk dokter bingung, dosis biutong boro keur jelema, gajah ge bisa rubuh. Sabab karunya kana nasib Wuki, dokter ahli jantung buburu ngaluarkan stetoskop terus ditapelkeun kana dada Wuki. Tahan, awakna ngadek-dek, denyut jantungna gancang pisan. Monitor EKG digusur. Sababaraha kabel dihubungkan kana awak Wuki, detak jantungna geus nampilkeun angka 180. Lamun terus kieu, jantungna moal kuat, cuk dokter jantung rampang-rampang. Naon nu bakal kajadian mun teu turun, Renal nanya. Gagal jantung, palpitasi, atau infak miokard, jelas bakal ngancam nyawana, tembal dokter. Jadi kudu kumaha atuh, Renal beki bingung, kudu ditenangkan, ulas sampai beban jantungna nepi kana batas ambang, tembal dokter jantung. Psikiater ngomong, dosis geus ditaikeun, moal mungkin ditaikeun deui, bahaya. Tapi Wuki terus abrug-abrugan, detak jantungna kala beki naek. Ahli jantung ngarahu, ia geus hampir nepi kana ambang kakuatan jantung, teu bisa diantep. Renal ngaliuk ka penjaga asrama jeung babaturan Wuki. Tadi bisa tenang, kumaha cara nenangkeunna, nu ditanya silih reret, saurang siswa ngawanikeun ngomong. Tiap geus ngadahar tai Wuki bisa tenang, kuring teu nyaho cara sejen. Jadi ukur bisa tenang lamun geus ngadahar tai, Renal kolohok. Kabeh ungguk bareng, Roger anu ti tadi cicing akhirna ngomong. Pa, iya pasti aya anu ngagawean, si Aa geus loba ngalakukeun kasalahan di sakolana, korbana awewe hungkul. Tapi saha anu wani cucungan ngalakukeun ka kulawarga Sanjaya, Renal ambek. Ahli jantung ngomong,
Detak jantung tos 220, jantungna moal kiat deui. Beretai, cuk renal akhirna pasrah, ulah diantep sina indit ka toilet pa, kuring tetega nempol lancek kudu dahar di toilet, cuk Roger. Ges eweuh waktu, keun bae sina tenang heula, karek pikiran cara anu leuwih hade, tembal renal, pikirana ges kacau. Ti pameran Firman nutur keun barena balik bari teu mawa hasil akar bajakah 300 tahun. Ngadenge penjelasan apoteker tadi yen bajakah Papua bisa diganti ku bajakah Kalimantan. Firman ngerasa atau sabab lamun kabeli jelas rugi gede, duit samiliar bakal ngalayang, ku bajakah Kalimantan nu hade, paling mahal ukur 100 juta. Barena geus nelepon baturna menta bajakah Kalimantan anu umurna 100 tahun. Bener wae, hargana ukur 30 juta sarta diantarkan langsung ka imahna. Harita di ruang tamu imah barena sarerea geus ngumpul, ka asup Atang, sabab lamun bener apotekerna, hasil ngomean ubar, iya bakal jadi momen istimewa, inovasi anyar keur pengembangan ubar impotensi. Umur Atang geus 60 tahun, kabeh buukna geus bodas, kulit bengetna oge geus kariput, awakna bongkok lantaran tulang tonggongna geus teu kuat nahan awakna, tapi masih bisa maksakeun lempang datang lalaunan sanajan kudu diitek. Apoteker botak geus nitah sababaraha asistena pikeun nyiapkeun mikroreaktor, mesin penyulingan jeung sentrifugal, keur nguji resep anyarna. Kusabab karek uji coba jaba stok bajakan Kalimantan 100 tahun oge rada langka, sanajan harga 30 jet, paling ukur jadi sababaraha pel, moal mungkin bisa diproduksi massal, jadi golahna teu di pabrik. Lamun uji coba ieu hasil, apoteker rek nyoba deui ku bajakah kualitas rendah, nepi ka biaya produksina bisa diteken sangkan bisa dijual ka pasaran, tah lamun geus bisa diproduksi massal ku bajakah murah, ieu bakal jadi keuntungan gede pikeun Triman sabab geus mampu ngelehkeun Viagra anu jadi ubar panghadena zaman kiwari. Matak si apoteker sumanget pisan. Firman oge geus nyoba Viagra tapi teu matih, padahal bahan kimia anu disebut sildenafil dina Viagra mere efek ngubaran impotensi. Hak paten Viagra aya di pabrik farmasi Amerika nyaeta Ruihui, sarta geus mere keuntungan puluhan miliar dolar. Keur Atang, barena jeung si apoteker anu dipikiran memang keuntungan kaharepna, tapi keur Firman mah lain, anu penting bontenga bisa cager, sarta bisa neangan deui awewe anu leuwih gelis tibatan unah, jeung ngabaleskeun dendamna ka Udin. Apoteker geus nimbang sababaraha bahan, terus diasupkeun kana sentrifuge. Apoteker Triman memang ahli dina ngaramu ubar ku metode ngulup, ku alat nu geus disiapkeun bakal ngahasilkeun ubar anu tingkat kamurniana hade. Ningali apoteker mimiti digawe, Firman anu paling kaciri geus teu sabar, nempo Firman, Atang ngomong bari seri. Firman, ieu uji coba resep anyar panyampurnaan tina resep kuring zaman keur ngora, apoteker geus manggi bahan keur nganetralisir racun anu ngaruksak awak kuring. Jadi ulah hariwang kana kaampuhana, sabab keur ngora kuring kungsi nyoba, ngan harita kuring gagabah geus nyapelekeun efek racuna. Firman atau, hartina kasiatna angger, tapi racun lengit. Atang ungguk, kuring yakin bonteng anjen bakal gagah deui, landian Raja Surabi kuring, bisa pindah ka anjen. Nyaan matihna kawas kitu, Firman molohok atoh, Atang ungguk. Firman, resep kuring 4 kali leuwih hade tibatan Viagra, anu ayuna, kuring yakin bakal 10 kali. Firman atau kawas budak, dirina beki yakin bontengna bakal bisa cager. Pa, lamun hasil, kuring rek langsung niangan injeman ka bank sangkan ubarna bisa buburu diproduksi massal, cuk barena sumanget. Atang nembalan, Bapa satuju, akhirna Viagra bakal kasingkirkeun, kaharepna ukur aya hiji ubar impotensi di dunia, jena Triman Pharmaceutical. Kabeh saleserian satuju kana omongan Atang, Firman, anjen moal invest di pabrik kuring, tunda 3 miliar, kuring sanggup malikeun 10 miliar sataun, cuk Atang ka Firman. Jelas arek, saha nu teu hayang untung gede, tong boro ukur 3 miliar, ningali prospek hade kieu, kabeh kakayaan kuring bisa dikaanjenkeun kabeh, anu penting buktikeun heula hasiatna, tembal Firman. Anjen kudu siap nyoba, sabab di dieu ukur anjen anu bontengna ruksak, cuk Atang. Lamun dina kondisi biasa, Firman pasti ambek Atang ngomong kitu, tapi harita, kusabab dina kaayaan bungah, Firman daek teu daek nya kakak. Kabeh gede hate, padahal sabenerna bonteng Firman moal bisa cager lamun lain Udin anu nyagerkeun, ubar naon anu bisa ngomean saraf anu pegat. Salian ti eta, sabenerna si apoteker botak oge acan pati yakin formulana bener-bener bisa nganetralisir racun bajakah, lamun gagal, lain ukur bonteng Firman anu teu cager, tapi hati jeung dijelna oge bakal kaganggu, malah teu mustahil aya akibat sejen anu timbul tina formula anyar ieu. Firman geus teu mikiran konsekuensina. Ayuna Firman keur mikiran saha awewena anu bakal ngalayanan manehna lamun uji coba ieu hasil, sabab nempo hubungan barena jeung Unah anu beki akrab, geus moal mungkin Unah dipulangkeun ku barena.
Harita apoteker hampir beres, tina sentrifuge, ubar dimurnikan terus dirih keun kana mangkok. Pak Atang, ubarna tos jantan, tapi masih mangrupa jamu cair, tak acan dipadatkan jantan pel, cuk apoteker ka Atang bari nunda mangkok kesi bubur ubar rada encer dina meja. Bau anu kaluar tina mangkok teu siga ubar, malah kaambeu kawas bau hitut anu meledek, katambah warna cai dina mangkok koneng, anu ngajian bulu punduk asa kukurayun. Firman, inum, cuk Atang. Firman kerumbari nahan utah, nempo si mangkok, terus ngararet heula kasarerea, sabab kabeh keur narungguan, bari mengik irungna, ubar diuyup sakaligus nepi ka ledis, rasana memang ngeunah, aya rasa-rasa hasemna sanajan rada lar. Kabeh melongka Firman, malah Unah geus ngageser diukna ngadeketan Firman, kabeh nungguan komentar ti Firman. Unah ngadeketan Firman sabab tetep, dina masalah harta, Firman leuwih unggul tibatan Barena, teu bisa dilepaskan kitu wae. Milu ka Barena, Unah wecean kungsi dibere duit, ukur diwowoy ku dahareun jeung dangdanan. Firman anu keur jadi kelinci percobaan wecean ngarasakeun nanaon, jadi bari nungguan, sarerea ngararoko keur micen waktu bari ngaharuleng di alam fikirana sewang-sewangan. Firman mimiti ngarasa aya aliran haneut kana ginjel kencaka tuhuna, beki lila rasa haneut jadi panas, terus beki panas, nepi ka kesang ngucur ti sakabe awakna. Rasa panas lalaunan turun ka handap akhirna ngahiji dina bontengna, Firman seri, bontengna anu asalna teu bisa ngarasakeun nanaon, ayuna panas. Nempo Firman seri, sarerea rada regrek, kuring geus bisa nahan kiij, geus bisa ngarasakeun bonteng aya dina tempatna, cuk Firman atau bari mukaan gambar-gambar awewe taranjang dina HP-na, keur mancing si jagur hudang. Atang, Barena jeung apoteker kaciri bunga, yes, aing bakal beunghar, cuk Barena bari nangtung ajrak-ajragan teu kawawa nahan ka atona. Anjeun memang jenius. Kuring rek mere hadiah villa jeung duit 500 juta, cuk Atang ka apotekerna. Nuhun Pak Atang, tembal apoteker atau bari manggut ka Atang. Unah nempo Firman sibuk nempoan gambar langsung ngantelkan awakna ka Firman bari ngaheros. Ulah ningal gambar, tinggal abdi, cuk Unah centil. Barena, kuring rek mawa Unah balik pikeun ngabuktikeun, diijinan, cuk Firman ka Barena. Barena langsung manyuntep panuju, sabab geus kapalang bogo ka Unah. Tapi ku sabab awalna memang nginjen, Barena kapaksa ungguk. Terserah anjen, tapi saran kuring leuwih hade nyewa, kuring loba kontak ublak kelas atas mun anjen daek. Tapi Firman gogodek, ublak acan tangtu sehat, Unah kudu milu ka kuring ayuna. Hayu Kang, uwi ayuna, ulah dilami-lami, cuk Unah teu sabar. Firman ngaliuk ka Atang, kuring ayuna ngarasa muriang, moal nanaon. Eta kulantaran antibodi dina awak anjen keur nyesuaikeun. Kawas budak anu anyar divaksin, moal lila, tembal Atang. Firman ungguk, bari nangtung, lamun kitu kuring pamit heula. Firman langsung keluar rusuh bari nungtun Unah, asup kana mobil langsung ngabiur ka Villa Kusuma. Dina mobil Firman guling gasahan, diukna teu daek cicing siga nu keur ambeien, panas dina bontengna teu leungit-leungit, muriangna oge beki parna nepi ka awakna ngadek-dek. Akang sigana moal kuat nyupiran, cuk Firman nyisikeun mobilna. Tadi sahur Pak Atang moal lami, tenanaon istirahat sakedap, cuk Unah. Anjen kudu leuwih hade ngalayanan akang, cuk Firman nya kakak. Unah seri, abdi siap, hayu maju deui, cuk Firman bari majukeun deui mobilna teu sabar. Sabelah lengan Firman geus ngusapan ping-ping Unah. Lamun akang cager, tinggakeun Barena, pasti atuh Kang, Barena mah pelit, tembal Unah. Kahayang anjen ngajieun si Udin sujud ka anjen oge bakal laksana, cuk Firman gede hate. Firman kekerot nahan kaambekna ka Udin jeung ka Tiandi. Firman jeung Unah geus nepi ka Villa Kusuma, asup ka imah ngaliwatan ruang tamu langsung naik tangga ka kamarna. Ningali Unah anu lila teu balik-balik Rukmini, kerung, komo deui asup ka imah ditungtun ku Firman bari rusuh langsung asup ka kamarna. Memangna si Firman geus cager, Rukmini nanya lalaunan ka Karsidi. Teuing atuh mah, saprak bontenga Pak sifatna geus teu bisa ditebak, taraf ngomongna naon, tembal Karsidi. Lamun geus kaluar ti kamar, coba si Unah tanya, lamun cuk si Unah geus cager, emarek nage anu 700 jet deui, cuk Rukmini ka Karsidi bari seri. Rukmini ngararet ka Isah, Isah, maneh naek, dengekeun dina pantona, atawa intip tina liang kunci. Isah ngarenjak, piraku abdi kudu ngintip anak sorangan bu. Rukmini molotot, lamun teu nempo sorangan rek kumaha, ema nagihna, si Unah geus lila teu balik ka imah. Sanajan ditanya moal langsung ngejawab, leheng mun si Unah daek jujur, mun bohong kumaha. Akhirna Isah ngagugu naek ka luhur rek ngintip ka kamar Firman. Isah geus nonggeng noong liang kunci,
di kamar Firman nang karakter ranjang dina ranjangna, sabab kehalanganku beteng anu budayut, bontenga teka ciri, terus ugal-ugil diuknya rande, sedangkan unah katembong kergutak jitek taranjang nurutan penari striptis persis harapan Firman. Firman kerung, sabab asa aya anu aneh, samemehna tongboro nempo unah taranjang, karek nempo ping-ping na anu bodas oge bonteng na kudu ges hudang, komodei ayuna ges lila tara dipake, anu karasa kalahkan rasa panas anu beki ngaheap sarta betengna mules. Disidik-sidik, sakuriling bonteng na ayuna jadi loba titik-titik bararem kawas anu ges digembrongku rengit, lila-lila memang karasa aya nu atel jeung nyeri, tapi Firman masih positif thinking, pasti reaksi tina efek ubar, gerentesna. Firman heheotan ngabeberah hatena sorangan, una ges hanjat kana ranjang, sirahna digolerkeun dina dada Firman, sabelah sukuna didisilangkan kana suku Firman. Kumaha karaosna Kang? Firman gogodek, acan, tapi ges karasa atel. Una diuk terus tungkul leba bonteng Firman, Firman perem ngararasaken, isah di luar kamar oge mimiti teu daek cicing, kutak jitek kawas nunahan hayang kiij. Tapi una ngajerit cengkat, terus oroloan utah ugar, nyokot tisu terus ngelapan sungutna. Kunaon janten barentol kitu Kang, kulitna sapalitos ngolokop nanahan. Sabab kalahalanganku beteng, Firman teu bisa nempo, Firman nyuntrungkan una langsung cengkat lempang ka harapan KSC, Firman oge ngarenjak. Sirah Firman asa bitu, naon anu diomongkeun ku una bener, kulit bontenga ngolokop, Firman ngangka rasa ateulna lantaran picageren, tengangka kala jadi borok, moal lila pasti bakal bener-bener buyatak. Firman diuk dina sisi ranjang bari tungkul cerik, una jadi sieun Firman bakal ngamuk, buburu make baju. Bangsat, aing geus jadi kelenci percobaan produk ubar gagal, Firman nyorowok. Una anu karek beres di baju nanya, Kang, ayuna kedah kumaha. Una ditampiling, teu perlu tatanya koplok, bejan bapak sia, kudu nganter di aing ka rumah sakit. Una buburu muka panto, tapi ngarandek bari kerung sabab nempo indungna ker nonggeng ngintip. Ema nuju naon, hayu lungsur, cuk una bari nungtun isa turun tangga nepungan Karsidi. Karsidi ngarenjak, menang tugas kudu ngaganter deui ka rumah sakit. Dasar monyet, ukur nyusakeun aing hungkul, cuk Karsidi bari kaluar mawa kunci mobil. Karsidi bener-bener tengangka lamun panyakit Firman bakal kate terusan. Karsidi langsung ngabiur ka RSUD mawa Firman anu ukur disasarung jeung asistena. Sapanjang jalan Firman kukulutus nyarekan atang jeung barena, ngajadikan sirah Karsidi liar ngadengena asa beki bejat, asistena Firman oge murungkut teu wani nyora. Firman langsung gagagak ka IGD bari sarung leba bontenga dijiwir ka harap, lempangna teu bisa jejek lantaran bonteng na perih lamun kagasruk-gasruk kana sarung. Tanpa basa-basi Firman asup ka ruangan pamariksaan, langsung merosotkan sarungnya harapan dokter AWW. Dele bonteng aing, dokter jelas ngajerit, bari mengpencarang. Nanaonan pa, anjen waras, pake sarungna atawa kuring nelepon security pikeun ngusir. Ulah salah faham, cuk asisten Firman bari rengkuh, hormat ka dokter. Aing lain maksud tesopan, aing ukur hayang nembongkeun yen panyakit aing parah, buburu ubaran, cuk Firman. Dokter buburu sadar, terus makek sarung tangan karet, bonteng Firman dicekel dilikan bari dibulak-balik. Aya nanahan pa, anjen nekrotik, maksud anjen naon, Firman panasaran. Nekrosis total, teu bisa diubaran, infeksi anjen geus parah, kudu diamputasi, cuk dokter. Hah, amputasi, Firman kolohok, awakna leles langsung ngagubrak diukna korsi, teu paduli deui kana kaayana. Asisten buburu nyokot sarung nu ngalumbuk dihandap dipake nutupan bonteng Firman. Buru amputasi saacan infeksina beki naek sarta ngarembet ngaganggu organ sejen, cuk dokter. Firman ceri bari nalekem kana meja dokter, kuring lalaki, piraku kudu nanaonan pisan, teu paduli kudu lumpuh, tapi ubaran heula borokna, ulah dilengitkeun. Firman pasrah, upaya pikeun ngaudangkeun deui bontenga beki moal mungkin, tapi embung ari kudu kalengitan mah, kajen ukur hiasan, anu penting tetep ngagantung dina tempatna. Dok, ubaran boroknya, sabaraha wae ku kuring dibayar asal bontenga ulah nepi ka koplok, cuk Firman ngalengis ka dokter. Lain masalah duit pa, kuring ukur bisa nyarankeun amputasi, tembal dokter karunyaan. Lamun nungguan nepi ka ulcerasi jeung infeksi bakteri anu leuwih parah, kekebalan awak anjen moal kuat, bakteri bakal nyebar ka sakujur awak anjen, akhirna bakal ngancam nyawa, cuk dokter ngajelaskeun. Firman beki soak ngadengena, otakna asa kram, bapak teu kudu hariwang, amputasi zaman ayuna bakal beresih, moal ningalkeun tapak, ukur nyesakeun liang cipapang, cuk dokter ngabeberah. Tapi kadengen aku Firman beda,
Firman ngaguguk ceri bari ngabayangkan tarang bagana bener-bener bakal beresi kawas tarang dina sirahna, lenang nanaonan pisan. Cipanon Firman geus masahan meja, teu bisa dok, anjeun kudu neangan jalan, ulah nepikeun ka leungit tina tempatna. Kuring teu bisa maksa, tapi akibatna ku kuring biu geus dijelaskeun, eta terserah Bapa, sabab ukur aya dua opsi, kalengitan bonteng atawa kalengitan nyawa, tembal dokter. Firman nangtung, tuduh keun ka kuring, di mana ali anu bisa nahan ulcerasi. Dokter tetep ngajawab kalayan sabar, kunaon Bapak kawas anu teu yakin ka abdi, kondisi Bapak ayeuna ukur tiasa diamputasi, bakteri anu engke nyebar ngaliwatan pembuluh darah bakal sistemik, nyawa anjeun dina bahaya. Amarah Firman kabarena jeung ka Atang beki ngagugudak, terus Firman ngararet ka asistena. Sabaraha pengawal anu geus bisa balik atawa geus rek cager. Aya duaan pa, anu 4 masih di gips, tembal asistena. Kaluarkan anu duaan, kuring nungguan dina mobil, urang jorak si barena, ceuk Firman bari makek deui sarungna kaluar ti ruangan pamariksaan. Dokter ukur molohok, asisten buburu ngagugu, manehna lumpat ka bangsal perawatan, nyamper 2 pengawal Firman. Saperti anu geus dibahas sacana, 6 pengawal Firman parotong sukuna ku Udin Basa aya Pertemuan Asosiasi Pengusaha Jawa Barat, sarta kabeh dirawat di rumah sakit ieu. Ayeuna dina mobil geus aya 5 jelema, Karsidi, Firman, asisten jeung 2 pengawal anu ken cager bener, mobil ngabelesat ka imah barena. Nepi ka imah barena saurang pelayan kabeneran rek asup ka imah bari ngajingjing kandang manuk. Pak, dudungan abdi parantos istirahat, tapi pelayan langsung ditampiling ku Firman. Hudangkeun, pelayan buburu asup, sarta lumpat ka lantai 2, Firman geus bener-bener ambek, ibarat gunung nu rek bitu, hayang buburu negelan barena jeung Atang, Firman asup ka ruang tamu bari lajak lecek. Atang, barena, kaluar, teu wani kaluar ku aing didobrak kamar sia, ceuk Firman tangga ka lantai 2 bari kokorowokan. Ngadenge Firman ngamuk, barena turun bari ngagedeng Atang. Nempo Firman ukur makek sarung, Atang kolohok, Firman, aya naon, anjeun geus nginum ubar, kuduna ayuna keur olahraga, na makek datang ka dieu bari ambek-ambekan, si unah kabur. Ubar anjeun palsu, panyakit aing beki parah, tembal Firman. Firman ngagulingkan meja nu aya di dinya, terus molotot bari nunjuk banget Atang. Anjeun geus ngajadikeun aing kelenci percobaan keur produk ubar gagal, bonteng aing ruksak, lamun teu mampu ngubaran, kabeh kakayaan maneh dijabelku aing pikeun ganti rugi. Atang ngarenjak, moal mungkin panalitian apotekerna salah. Firman, anjeun salah faham, dengekeun penjelasan kuring teu nganggap anjeun kelenci percobaan, anjeun keur butuh sedengkeun nu sejen sehat, deui anu bisa nyoba iwal ti anjeun. Ngadeg-deg bari ambek, Firman morosotkeun deui sarungna. Dele kusia, bonteng aing ruksak, ceuk dokter kudu ditek-tek, nu kieu disebut kasalahfahaman. Atang nempo, manehna langsung mundur bari ngabiri gidik, barena jeung Ilyas oge sarua reuwas muringis bari ngabaliar sabab garila nempona. Si anu nyarek aing meuli baja ka Papua padahal aing wani nawar ngaluhuran si Udin, ceuk Firman nunjuk ka barena. Firman, tungguan nepi ka isukan, sigana efek ubarna memang ken ka tempo, tembal barena. Firman makek deui sarungna, koplok, ubar anu efekna ngaruksak heula, montong ngabobodo aing. Pengawal, siksa heula jelema ieu, ceuk Firman bari nunjuk ka barena. 2 pengawal anu ken cager bener langsung maju bari rada ingkut-ingkudan. Atang kerung, hartina ubar anyar leuwih goreng tibatan ubar samemehna ukur ngakibatkeun karuksakan head jeung ginjal tapi jangka waktuna lila, ubar anyar malah ngajieun bonteng buruk dina waktu ukur jam zaman. 2 pengawal geus nyiksa barena, ramo dina lengan kenca barena dipites-piteskeun 5 anana, barena ukur bisa jejeritan menta tulung jeung ampun-ampunan. Atang teu tega nempona, barena anak cikalna kudu ngalaman cacat, tapi teu kawasa ngabela, Atang geus kolot jaba keur gering, jadi ukur bisa ngarumpuyuk deku bari menta pengawal Firman ren nyiksa anakna. Harita, apoteker anu ngajieun ubar kaluar ti kamar tamu bari gigisik panon lantaran ngadenge barena jejeritan di ruang tamu, apoteker memang tebalik, ngahaja ngendong bari nungguan kabar ti Firman. Aya naon Pak Firman, kumaha hasil ubarna, sia nu kudu leuwih tanggung jawab bangsat, sabab sia anu naliti, ulah pura-pura teu nyaho bakal aya efek goreng. Gara-gara kasalahan sia lengan anak aing kudu cacat, ceuk Atang molotot ka apotekerna. Apoteker bengong, Pak Atang, anjeun oge nyaho ubar jiunan kuring moal mungkin gagal, malah anjeun geus janji rek mere vila jeung duit, memangna aya naon. Aing nu rek mere vila ka sia di naraka, pengawal, potong pion cokorna, ceuk Firman ka pengawal.
Sakilat si apoteker dibebetkan ku pengawal, sukuna ditinggangku meja nepi ka tulang bitisna ngaderek-dek remuk, apoteker ngoceak sabab nyeri terus kapaihan. Kabe sieun, Firman bener-bener ngamuk, dua orang geus dijieun cacat. Firman memang tersalah, niatna hayang meli bajaka samiliar, tapi dihalangan, gara-gara ubar anu dijanjikan bisa nyagerken, malah ngajieun bonteng ngaburuk, wajar lamun dirina ambek, lamun nepi ka diamputasi, sanajan kabeh harta Atang dijabel keur ngagantian, tetep tapak bontenga moal bisa sirungan deui. Sanajan geus ngamuk, Firman tetep bingung, Firman ngaranggam kerah baju Atang anu keur deku. Ku aing dibere dua pilihan, nyagerkan bonteng aing, atawa kakayaan maneh dijabel kabeh keur ngagantian karugian aing. Benget Atang pias, kuring rek neangan cara pikeun nyagerkan anjeun. Nepi ka iraha aing kudu nungguan, lamun bonteng aing kaburu potong, si anu panghulana dipodaran, bareng jeung modarna usaha anjeun, jog Firman. Atang ungguk, salila kuring usaha, kuring rek ngagero heula dokter pribadi pikeun mere antibakteri jeung antiinflamasi pikeun nahan pembusukan bonteng anjeun, kumaha? Firman ngauleng terus diuk dina sofa, bawa ka dieu dokterna. Atang tetalangke, langsung nita Ilyas nelepon dokter ti pabrik. Saenggeus dokter datang, langsung mariksa Firman, palangkakan Firman disuntikku antibiotik keur nyegah penyebaran infeksina, nu borokna dibalurku salep antibakteri jeung anti-iritasi kulit. Penjelasan dokter Sarua jeung dokter RSUD, tindakan ieu ukur pencegahan, anu pada akhirna tetep kudu diamputasi. Ku aing dibere waktu sapoe, peting isukan maneh kudu geus manggihan cara nyagerkeunna, lamun henteu, nyingkati imadiu, pabrik jeung kabeh usaha maneh jadi milik aing, ceuk Firman ka Atang. Atang ungguk, kuring pasti bakal ngusahakeun, barena ngadeketan Atang. Pan biu ceuk dokter moal aya anu bisa ngubaran, ukur sapoe, naon nu rek dilakukeun ku bapa. Lain ukur aing hungkul nu kudu mikiran, kabeh kudu mikiran, sia jeung si Ilyas oge, isukan kabeh kudu liar neangan ubarna atawa neangan jelema anu bisa nyagerkeun, ceuk Atang. Firman geus indit ninggalkeun imah barena hariwang sarta nyarita ka Atang. Pajual kabeh properti, urang kabur babarengan, daripada dijabel ku Firman. Atang ambek, aset 2 miliar kieu rek dijual dina waktu sapoe, maneh waras, hasil gawe capek bapa sapanjang hirup. Leres Kang, lebar upami diical mirah, moal janten nanaon, ceuk Ilyas. Barena ambek ka Ilyas ditampiling, sia wani nyarita, boga hak naon sia masalah harta bapa. Sabab ditampiling, Ilyas ngabangkieng mundur bari nyekelan pipina, tapi tetep nyarita. Kang, sanaos abdi ditampiling, tetep abdi teu satuju, Triman Farmaseutikal milik bapa, akang oge teu acan aya hak kana harta bapa. Barena ambek sarta rek ngahembatkeun perepna kana benget Ilyas. Atang langsung ngahalangan, sok sanajan anak-anakna beda indung, tapi sarua anakna, Atang ngareret ka Ilyas. Omongan lancek maneh bener, lamun maneh teu satuju, barena tetep kudu kabur mawa kabeh duit cash nu aya pikeun nyalametkeun diri, sabab anjeun teu kalibat urusan jeung Firman, jadi maneh di dieu jeung bapa, kelola farmasi ku maneh. Piraku Triman rek dibikeun ka anak haram, cuk barena morongos. Barena langsung dicabok ku Atang, si Ilyas anak aing, cuk saha anak haram, sia leuwih mentingkeun nyalametkeun diri tibatan mikiran perusahaan. Ngadenge bapana ngabela, Ilyas sumanget, jauh-jauh dibawa ti Papua kudu milu cicing jeung bapana mangrupa kabagjaan dirina, sanajan salila ieu teu dianggap, tapi omongan Atang biu cukup kerbukti yen Atang masih nyah ka dirina. Harita Udin karek beres mandi sedengkeun Icih geus nangkarak dina ranjang bari nyowo HP. Icih memang capek gawe di kantorna, jadi keur ngesi waktu istirahatna, pasti sibuk nyowo HP. Udin geus ngamparkeun samakna, siap-siap rek sare, tapi Icih ngajerit reuas, HP nepi ka ngacleng, meneran ragrak dina tarang Udin anu karek ngagoledak. Udin teu paduli kana tarangna anu nyeri, HP dicokot terus diuk bari mikeun HP ka Icih. Aya naon nyi, dina YouTube, aya video pikarujitan, tembal Icih. Nu mana, akang hayang nempo, cuk Udin buburu nempo HP anu acan ditarima ku Icih. Ulah ditinggal Kang, geleh, cuk Icih. Leba mana gelehna, Udin nanya sabab dina video ukur kaciri tonggong lalaki keur lumpat ka toilet bari di udak kulobaan. Udin kerung, terus gogodek seri, sabab karek sadar anu dilalajoan ku Icih video wuki anu ngadahartai di toilet rumah sakit. Udin teu lalajo nepi ka tamat, YouTube di close terus HP dibikeun ka Icih. Akang geus lalajo, malah nyaho ka jelemana, piraku Kang, akang wawuh, Icih nanya panasaran. Udin nangkarak deui dina samak, wawuh mah henteu, ngan di pasar keur jadi obrolan ibu-ibu. Bejana, eta anak jelema beungar anu sok ngaruksak awewe di sakolana ku cara dihipnotis, disarean,
terus dititah bunuh diri. Akhirna aya anu malesku cara dihipnotis deui. Ichi ngarenjak terus nyangigir Malik ka Udin, jahat, lepat didikanti sepuhna, tega nyilakakeun istriku cara anu biadab. Zaman ayeuna loba budak sakola anu resep ngabuli baturna demi kasenangan. Kadang-kadang justru kolotna mah teu nyahoun. Tapi ku ayana video eta, mudah-mudahan jadi enteng keur kabeh kolot sangkan leuwih ati-ati ngawaskeun laku lampa anakna, tembal Udin. Pantes pisan narima hukuman model kitu, ceuk Ichih. Kang, abdi tunduh, punten pangecaskeun HP, ceuk Ichih, bari mikeun HP na ka Udin. Udin narima HP Ichih, terus dicas dina meja rias Ichih, buburu Udin ngagoler deui. Teu lila HP Udin disada, aya notif wati Kang Bahar, buburuku Udin dibuka. Den, kuring narima laporan ti anak buah, aya sababaraha warga Jepang kaciri di sakitar klinik Tiandi, sigana aya niat teh HDK Tiandi, kedah kumaha. Chat balesan ti Udin, saperti anu dicaritakeun ku kuring, Ichiro ngincer ubar anu aya di Tiandi. Chat balesan ti Kang Bahar, bangsat, mun kitu akang rek ka klinik ayeuna keneh, bari mawa leuwih loba jelema, sabab akang ukur nunda Komar jeung anak buahna, sieun kawalahan, ku akang rek ditewakan sarta dibawa ka si emusina jadi parap anjing Mastiff Tibet. Chat balesan ti Udin, ulah Kang, ulah digamahan jeung teu kudu dilawan, anu datang ali bela diri Jepang jaba loba, anak buah akang moal kuat, bejaan Komar kuring mi HP kasalametan Tiandi, masalah ubar keun bae sina dirampas, sabab ubar asli geus aya di kuring. Chat balesan ti Kang Bahar, mangga den, akang ngarti. Udin buburu ka kamar mandi sabab rek nelepon Isak bisi Ichih lilir terus ngadengekeun. Mang, anak buah Ichiro geus kaciri ngulampreng di sakitar klinik. Lamun hasil pasti bakal langsung kabur ka bandara. Tahan kabeh hanana ulah aya anu lepas, ceuk Udin. Tenang gan, kabeh bakal diringkus ku Mamang, moal aya anu bisa kaluar ti Bandung ka asup ubarna, ceuk Isak. Ulah Mang, jelemana tahan kabeh, ubarna teu nanaon lolos. Kuring ukur butuh Ichiro, ceuk Udin. Mangga gan, Mamang ngarti, ceuk Isak, lamun geus katewak, kerem heula di Padma, isuk kuring anu ngurus kudu kumaha saterusna, ceuk Udin. Siap gan, telepon ditutup. Ichiro teu sadar dirina geus aya dina porok anu geus disiapkeun ku Udin, manehna keur diuk dina sedan Maybach anu diparkir di pentasiun klinik, anak buahna geus ngariung di tukang pecel lele siap-siap asup ka klinik, tinggal nungguan parentah ti Ichiro. Bapak Ichiro di Jepangnya eta Masao Kobayashi keur ngagoler dina ranjang sabab geus lumpuh salila 3 taun. Manehna mere tugas ka dua anakna Ichiro jeung Jiro sangkan neangan cara keur ngubaran, anu bisa ngubaran bakal langsung jadi pawaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical. Jiro leuwih jago di bidang farmasi dibanding lancekna, Jiro boga keahlian ngaramu ubar make teknik ramuan tradisional Indonesia. Hasilna alus, matak sok diagul-agulkeun ku Masao ka Ichiro. Ichiro anu memang teu sakola farmasi, manehna oge boga kaunggulan di bidang keuangan sesuai jeung pengetahuan akademisna. Jadi cita-citana hayang nangtungkan usaha sorangan di bidang pengembangan real estate, tapi butuh modal gede. Ngadenge aya ubar ajaib di Bandung, Ichiro boga niat pikeun ngubaran bapana sangkan bapana daek ngucurkeun modal ka dirina, sarta rek ngajian hak paten pikeun ubar ajaib anu dimaksud, salianti bisa dikembangkan ku adina, keuntungan tina hak paten pasti bakal ngalir terus ka dirina, keuntunganna jelas bakal leuwih gede ti adina. Mikiran hal eta, Ichiro sumanget sarta nelepon bapana. Kamana wae maneh, kunaon karek ayuna nelepon, ceuk Masao. Kuring nyiar ubar keur anjeun pa, ayuna kuring di Bandung, di dieu aya tabib anu bisa nyagerkeun lumpuh total, tembal Ichiro. Nu balek, aya tabib anu bisa nyagerkeun lumpuh total, Masao ngulang deui omongan Ichiro sabab teu yakin. Enya, kuring geus mariksa rekam medis di rumah sakit, aya pasien lumpuh total anu cager ku bantuan tabib, ukur dibere satengah dosis ubar ajaib, tembal Ichiro. Satengah dosis, Masao atoh ngadengena, 3 tahun lumpuh malah geus ubar nepi ka Amerika, teu ngabuakeun hasil, ayuna aya beja kitu ti Ichiro, jelas sumanget hirupna kahudang deui. Beli ubarna, sakumaha mahalna kudu dibeli, ceuk Masao atoh. Masalahna eta, si tabib teu ngajual, kapaksa peting ieu ku kuring rek direbut sarta langsung dibawa ka Jepang keur anjeun, tembal Ichiro. Oh nya pa, sabab ubarna lain hiji, kuring ukur bisa ngirim 2 ka bapa, anu hiji inum, anu hiji deui bikeun ka Jiro sangkan ditaliti sarta diproduksi massal keur jualeun, ceuk Ichiro. Ide alus, bejan bapa lamun geus hasil, tembal Masao. Bapa teu kudu hariwang, jet pribadi full ku bahan bakar geus standby nungguan kuring, ceuk Ichiro. Jarak ti Bandung 6.000 km, lamun kecepatan penuh 7 jam pasti nepi, jadi isuk-isuk bapa rek siap-siap mapakeun maneh di bandara, ceuk Masao.
Ichiro teu kuat ngabayangkeun bapana rek cager isukan, cimata atau ngeclak tina panona. Kuring menta restu sangkan sagalana lancar, hati-hati, lamun hasil, Kobayashi Pharmaceutical milik Anjen, Tembal Masao. Telepon ditutup, ngadenge omongan panutup ti Masao jelas dirina atau pisan, Kobayashi Pharmaceutical bakal jadi milikna. Nempo Ichiro geus beres nelepona, asistena ngingetan. Pa, tos jam 11, lakukan, tembal Ichiro. Asistena buburu marentah keun para pengawal Ichiro nu geus siap narungguan parentah tina hate. Lakukan, genep lalaki marake baju hideng kaluar ti tukang pecel lele, langsung lalempang ka klinik. Harita Tiandi geus nungguan di kamarna, ngagoler bari disimbut kandel tapi teu sare, sabab samemehna geus dibejaan ku Komar, sedangkan Zofia geus diungsikeun ka hotel ku anak buah Ishak. Komar sorangan jeung anak buahna geus nyebarnya rumput di jero klinik, aya anu di jero lomari, handapan ranjang jeung sajabana, kabehanana siaga bisi Tiandi dicilaka keun. Pantau klinik anu memang ngahajat teu dikunci geus dibuka, genep urang pengawal Ichiro langsung asup ka kamar Tiandi di lantai 2 tanpa riributan. Sungut Tiandi langsung dibekembari ditodongku samurai pondok anu disebut Tanto. Ulah nyorowok, lamun hayang keneh hirup, bikin ubarna ka dewek. 5 pengawal nu sejen siaga ngajaga, Tiandi pura-pura reuwas jeung sieun. Ubar naon, ubar nu mana, loba ubar di dieu, ubar ajaib anjeun, buru, Tanto rada diteken kana baheng Tiandi. Tiandi buburu ngodok bajuna sarta ngaluarkeun kotak kayu cendana ukir anu esina racun jiunan udin, nempo kotak kayu cendana ukir, pengawal langsung yakin yen eta memang ubar ajaib anu dimaksud. Saurang pengawal buburu mariksa esina, aya 4 ubar warna coklat herang sagede tai domba, buburu laporan make hate. Pa Ichiro, ubar geus aya dina lengan kuring, alus, kaluar, kakuringkeun ubarna, bal Ichiro. Paehan ulah aki-aki ieu, pengawal nanya, kumaha maneh, anu penting ubarna kakuringkeun, buru, tembal Ichiro. Punduk Tiandi langsung diketik ku gagang Tanto satarikna nepi ka ngagolepak teu sadar, terus lalumpatan kaluar, saurang anu mawa ubar naek kana mobil Ichiro, anu 5an naek kana mobil sejen. Sabab teu kaciri ngabahayakeun nyawa Tiandi, sasuai parentah Kang Bahar, Komar jeung anak buahna eueuh nu kaluar, sarerea tetep cicing dina tempatna masing-masing. Dina mobil Ichiro, Pa Ichiro ieu ubarna, ceuk pengawal bari mikeun kotak kayu cendana, Ichiro buburu nampanan kotak, langsung dibuka, matana katembong atau mencrong ubar bari seri, sengit ubar nyambuang di jero mobil, alus, buru kabel langsung ka bandara, balik ka Tokyo ayuna keneh, ceuk Ichiro marenta supir majukeun mobil, asisten oge buburu nelepon kru pesawat sangkan ngahirupan mesin, siap-siap lepas landas, nyambung.